Sriman, Sriwacana, Palangka Raja. Sampurasun, Waluya Dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel midangkeun pedaran Dongeng Sunda. Dongeng enteng pedaran Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana. Aya batu pancalikan raja di Pakuan Pajajaran, katelah Nasriman Sriwacana Palangka Raja. Saku Raja Pajajaran bakal sah jadi raja lamun diwastu atawa dilantik dina batu pangcalikan. Sangkan taya regenerasi raja-raja Pajajaran, Sriman Sriwacana Palangka Raja dijabel ku pasukan Banten, diboyong ka Surasowan. Dina kaayaan negara nugis kacau, para sinatria Pajajaran dihot-hat hayang ngarebut deui batu Palangka. Sugri pamirsa, wilujeng ngadangukeun pedaran dongeng Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana, dina judul Sriman Sriwacana Palangka Raja. Sriman Sriwacana Palangka Raja. Tong hilap subscribe, like, komen, jeung bagikeun di medsos kasugri sadayana. Waluya Dongeng Sunda. Maksa jalira teh bade nepangan kitua kampung Suntara. Cek gulang-gulang atuh anggana unggek nganyakeun. Ngan bae gulang-gulang bangun anu asa-asa nyubadanan pamenta anggana teh. Saur Gusti bagus jalira urus sagawayah ngalanto kaluar. Ari teu karana Pak Idin anjeunna mah. Cek gulang-gulang. Anggana sakedapan mangahulang ngan geus kitu geuwat ngajawab. Sidi kami cekan negus nampak Pak Idin. Malah sahur ke bagus. Cigwe cenah minta antar ke gulang-gulang gitu. Omongna. Ngan bae pikeun sakedapan mah gulang-gulang teh ting harulang. Mireungeuh kitu anggana ngarasa kuciwa. Kajian atuh hari teu percaya ka kami mah. Ngan bae ulah sambat kaniaya saupama kami dilaporkeun. Ulah sambat kaniaya saupama kami dilaporkeun yen aya gulang-gulang teu taat perintah. Omong anggana ngancam. Wani kitu teh sabab geus katohian yen pagawe di dieu mani kacida ajrihna kaki bagus eta. Kabuktian pisan ari geus disingsieun kitu mah gulang-gulang teh unggek daek nganterkeun anggana. Atuh bring opatana mapai-mapai jalan anu di balai. Anjog katung tungku aya imah panggung leutik tapi sarua campernik.
Ieu nun padumukan kitua kampung Suntara teh. Cek gulang-gulang. Anggana nganuhunkeun lumeh diantirkeun ka tempatna Ki Suntara. Cing bae mulang deui ari keur ngemban tugas mah. Keunda kami mah geus bisa balik sorangan. Cek Anggana ngusir gulang-gulang. Sanajan rada asa-asa tapi akhirna gulang-gulang tiluan teh ngalabring ninggalkeun pakarangan eta ieu mah. Sanggeus gulang-gulang jauh Anggana kakara uluk salam tur teu kungstila kadenge panto dibuka. Barang lol teh nyawe Ki Suntara malah manehna oge ngarasa kaget campur bunga dumeh anu datang peuting-peuting teh tetela Anggana. Geuning incu aing. Nuhun ka Cep, make daek ngaku ka Aki. Hayu, geura ganjang asup ka dieu, tiris wayah kieu aya di luar ieu mah ieu duh. Cek Ki Suntara tuturubun mapakeun Anggana. Anggana narekel kana tepas, nampak kana pangaku nu boga ima. Ngan celang kitu manehna tetep waspada hartina henteu kagancang kapangaruhan ku eta situasi. Yen pajah Ki Suntara teh oge akina malah cenah akina pituin. Keur diri nama acan patiri andal satungtung acan puguh buktina jeung acan puguh kumaha sarsilah nama. Barang blus kapatengahan geus aya awewe tengah tubuh emok cabok umurna leuwih ngora. Kitulah aya kana 45 tahunan meureun. Sesa-sesa kagelisanana masih keneh katara ngan bayi awewe teh katara jiga loba ngingu kasedih da pasemonah henteu berag. Pon kitu deui waktu nampak kadatangan Anggana manehna mah henteu katara jiga anu sono jeung geugeut. Padahal lamun eta awewe pamajikan Ki Suntara meureun kudu sarua someahna. Pikeun sakedapan mah Anggana teh ukur diuk we cameubleu sabab acan nyaho kudu kumaha nya ngamimitian cacarita. Sabalikna ari Ki Suntara mah menik cuhcih nyodor-nyodorkeun bumbuahan dina baki kai. Malah harita keneh nitah kasih awewe pikeun nyodorkeun cai. Santimi, hayo ieu sambatin cu urang bet sia mah ngadon cameubleu kitu. Omong Ki Suntara ngageunggeureurkeun dumeh eta awewe nu katelahna Nyi Santimi teh bangun anu samar pola. Ngan bae ari geus dititah mah kakara Nyi Santimi cengkat gura-giru ka dapur. Ari ana balik deui nya geus nanggeui teko garabah katut emukna. Malah harita keneh cur cai teko teh dikucurkeun mani ngerelek kadengena. Syukur hidup rek ngaku Aki. Bener ieu teh Aki hidup nu asli. Sebab sabenerna mah ari Gusti bagus mah ukur Aki tere. Ceuk Ki Suntara nambahan pangawaruh keur Anggana. Cing terangkeun kumaha sarsilahna Ki, ceuk Anggana hayang leuwih jentre deui. Meureun Ki Suntara teh oge ngarti yen Anggana acan pati apal kana eta sarsila. Dumata kalawan henteu hese beleke manehna nerangkeun riwayatna. Ceuk Ki Suntara bener cenah Aki pituin Anggana mah nya dirina pisan. Sabab suji angkara teh anak Ki Suntara pituin. Suji teh heueuh bapa hidup. Anak Aki nganti orok geus dilorok ku Gusti bagus eta, ceuk Ki Suntara. Anak kitu mah Bapak Suji teh oge anakna Nini Santimi nya, ceuk Anggana bari ngareret ka awewe umur 45 tahun. Ih lain,
Si Suji teh lamun mah masih keneh aya. Meureun umurna kana 50 tahunan. Ari Nini Santimi ayeuna umurna kakarek 45 tahunan. Heueuh piraku kitu, tembal Ki Suntara. Anggana unggut-unggutan da tita tadi kaciri atuh Nyi Santimi mah ngora keneh lamun dibandingkeun jeung Ki Suntara nu boa geus leuwih 70 tahun umurna teh. Nya saha atuh ari Nini kami anu saestuna. Da mun kitu mah meureun ieu Nini Santimi teh pasti Nini tere nya ceuk Anggana. Ngan waktu ditanya kitu Ki Suntara jiga anu bebeleheman. Anggana ngareret ka Nyi Santimi da hayang nampa katerangan anu leuwih eces. Batan ukur dijawab ku anu ngabelehem. Ana celengkeung teh Nyi Santimi. Nya, Nini hidup nu asli mah nya dipigarwa ku Gusti Bagus. Itu sababna Bapak hidup nyatana Suji Angkara teh dirorok di ditu. Sabab waktu Nini hidup pindah salaki ti Ki Suntara ka Ki Bagus teh inyana keur kakandungan ku Suji Angkara, ceuk Nyi Santimi. Waktu Nyi Santimi medar eta carita Ki Suntara mah muralang bangun teh suka meureun satadina mah hayang dirusiahkeun we ti sasaha. Ari deuk melara lakon ulah kagok atuh nya kabehanana we kudu dipesek Bapak, ceuk Nyi Santimi ngabapakeun ka Ki Suntara. Anggana mah ukur tret ka ditu ka dieu. Mun ngadenge obrolan eta dua jalma anu sakitu daryana jiga-jiga bener eta carita teh. Tapi keheula ari Ki Ginggi naon patalina. Pokna sanggeus ngahulang sajongjongan. Aneh debi ngadenge eta ngaran disebut pipi Nyi Santimi ngadadak semu beureum. Geus kitu luk tungkul jiga nu eraeun ngadenge eta ngaran teh. Nah, make nyabit-nyabit si Ginggi sagala rupa. Eueuh patalina jalu. Ceuk Ki Suntara jadi robah sorana jadi rada tarik. Anggana mah ukur gogodeg. Anehnya saban kami nyabit-nyabit ngaran Ki Ginggi sadarea jiga anu ambek jiga anu keheul pokna bari ceruk-cerek. Ceuk Ki Suntara nya sadarea bakal ambek bakal keheul sabab cenah Ki Ginggi teh jalma jahat. Teu pantas eta mangkluk diobrol-obrol di mana-mana bae oge, ceuk Ki Suntara jemedud. Ceuk Anggana anu mata Ki Ginggi hayang ditatanyakeun sabab eta jalma teh oge cenah sarua geus ngaku-ngaku anu jadi bapana Anggana. Jadi kami teh bingung. Nah kami ayeuna betloba nu ngaku anak, ceuk Anggana. Tapi Ki Suntara keukeuh pamadegan yen ngaran Ki Ginggi poma ulah disabit-sabit. Geus eces manehna mah jalma jahat teh. Tapi Anggana kalah kabeuki panasaran. Sok atuh sing ece sebutkeun. Naon bae kajahatan eta jalma teh? Ceuk Anggana panasaran. Loba pisan deuleu jalu. Mun mah kudu kitu ngaramoleungeun moal cukup. Biheung bari ditambahan ku ramo suku oge. Pokona lamun hidup apal ka bangsa Durwiksa anu pangjahatna. Nyeuh deui wal ti mangkluk nu ngaranna Ginggi deuleu jalu. Ceuk Ki Suntara dicerget. Ngan bae ari Anggana mah keukeuh hayang apal naon bae kajahatan Ki Ginggi teh. Sangkan kami lamun milu ceuceub nya moal kapalang ceuceubna. Ceuk Anggana ngasongkeun alesan. Atuh darada Ki Suntara teh nataan dosa-dosa Ki Ginggi. Si Ginggi teh geus mateni bapa hidup nya Suji Angkara teh, ceuk Ki Suntara. Nya eta mah geus dibejakeun ku Ki Bagus eta. Si Ginggi teh sarakah hayang kumaha di nagara. Teu kaop aya saengan teu boleh disieukkeun, ceuk Ki Suntara. Eta oge geus dibejakeun ku Ki Bagus eta, ceuk Anggana deui. Jeung ulah salah. Si Ginggi teh geus ngoromeoh nenek teh hidup. Itu buktina Nyi Santimi.
Cek Ki Suntara bari nunjukkan Nyi Santi minum muralang keheul. Motok ambek sia. Sabab lamun medari wajat teh. Ulah kagok jeung ulah sapotong-sapotong deuleu. Cek Ki Suntara nyenghor ka Nyi Santimi. Meureun ti ditu mah malas omongan Nyi Santimi sababnya tadi ke Nyi Santimi teh cacarita kitu yen cenah lamun medari wajat teh ulah sapotong-sapotong. Lang anggana ngahuleng. Enya kitu Ki Ginggi teh sakitu jahatna. Jeung anu leuwih penting teh eta, enya kitu Ki Ginggi teh geus bohong ka manehna. Make ngaku-ngaku anakna sagala rupa. Make ngaku-ngaku anak sagala rupa. Lamun nya Ki Ginggi ngabohong, nah naon perluna? Nah nya di riwayat anu dipedar boh ku Ki Bagus eta boh ku Ki Suntara teh mangrupa beja anu sabenerna. Nah nya manehna teh anakna Suji Angkara atawa incu tegasna Ki Suntara atawa incu terena Ki Bagus eta. Kabeh matak bingung keur diri nama. Boh itu boh ieu beja teh acan tangtu bener. Sabab ti antara maranehna jiga namah keur silih satru silih musuhan jeung keur silih gorengkeun. Hitung-hitung kasonoan menggeus we meuting ieu mah anjeun teh mondok di dieu jalu. Cek Ki Suntara meupeuskeun ka Simpe. Tapi ari anggana mah anggar we ngahuleng jiga-jiga eta pangajak teh teu ditolih ku manehna. Diantep kitu ku anggana Ki Suntara katembong bangun anu sediheun pisan. Anggana hidup teh hiji-hijina turunan Aki. Sabab ti Nini Teresia Aki teu boga turunan da meureun si Nini gabung. Ari ayeuna hidup sanajan nya incu pituin Aki, mustahil bisa dareujengan jeung Aki. Sabab Gusti Bagus eta sakitu kumawasa jeung Aki oge teu sanggup meruhkeun anjeunna. Saterusna hidup teh bakal dikawasa ku Aki tere, nyatana Gusti Bagus. Ngan bae keur diri Aki mah mending kitu. Sabab ku jalan kitu hidup teh bakal ngalaman kamajuan. Hidup bakal jadi jalma pangkat. Boa kahareupa bakal jadi ratu Pakuan. Talunganan cicing jeung Aki moal jadi nanaon. Kitu sababna Aki hayang sosonoan jeung hidup sanajan ukur sapoe oge. Saterusna mah biheung tepung biheung moal. Angot mun hidup geus dibenum pangkat mah. Ceuk Ki Suntara melas melis. Malah tina juru-juru panonna oge katara aya cai tinggarenang. Disampakeun ku anu sedih sarupa kitu teh anggana mah kalah kabeki bingung jeung beki marojeng jabae hatena. Nu matak sajongjongan mah manehna teh ukur ngahunted wae teh usik-usik. Lila kituna teh tepikeun ka akhirna anggana nyarita yen cenah teu bisa mondok moek di dinya sabab Ki Bagus eta tangtu bakal ambekeun. Lamunnya Aki teh bener pituin Aki teges kami. Nya kami moal dek mopohokeun. Ceuk anggana akhirna. Ki Suntara jiga anu rada bungah ku janji sakitu oge. Ngan ceuk panehna sangkan anggana teu galidir pindah pilempangan omat cenah ulah wani-wani ngadeukeutan jalma anu katolahna Ki Ginggi. Malah lahaloho ka pasanggrahan Pangeran Jogas Citra oge dipahing pisan. Jigana bakal jauh leuwih mangpaat rerejengan jeung siluman-sileman. Tibatan dedeuketan jeung si Jogas Citra atawa si Ginggi mah ceuk Ki Suntara mere pepeling ti ditu nama. Anggana mah ukur nutup seukeut. Jalu Ki Bagus eta teh sakitu di kakayana. Sapopoena teh teu meunang kaluar di pasanggrahan. Geura itu ilikan di lawang saketeng pasanggrahan mana dijaga kekep. Ku penggawa Pakuan teh sing saha anu kaluar asup bakal ditalek kalawan taliti. Mun teu asup akalnya henteu meunang ku kolam perengan. Tah sakitu jahatna si Jogas Citra teh.
eta teh alatan manehna kasieunnan Gusti Bagus kumaha sadeui. Sabab manehna mah sabenerna mah Gusti Bagus teh kacida pantesna saumpama jadi ratu pakuan teh. Ngan ku jahatna si Yoga Citra. Gusti Bagus teh diberok di bumina pisan. Ceuk Ki Suntara bangun nu keheul da peureupna oge meniti pepraket. Anggana mah moal waka kapangaruhan ngan bae eta beja teh bakal diinget-inget. Sabab dina hiji waktu manehna hayang ngabuktikeun bener henteuna eta beja. Atuh areges kitu mah anggana amitan kadua anana bari sanduk-sanduk menta dihampura yen henteu bisa mondok moek dinya sakumaha harepan Ki Suntara. Bari rembay Cimata Ki Suntara nganterkeun anggana tepi kaburuan. Sameme indit anggana masih keneh boga waktu jang paadu teuteup jeung Nyi Santimi. Eta awewe tengah tubuh anu pajah nini terena teh katembong neuteub seukeut geus kitu gigideug bari angger neuteub ka anggana. Mireugeuh kitu anggana mah ukur telepek jeung ngaduga-duga dina jero hatena naon sababna cenah Nyi Santimi bet kitu peta. Ngan bae pikiran kitu teh sakedet netra oge geus kalindih ku pikiran-pikiran sejana deui. Angot waktu manehna ngablesat lumpat ngagunakeun elmu napak sancang mah pikiranna teh beuki juwet jeung beuki patumpuk bae. Kaayaan di wewengkon dalam kita atawa benteng jero karaton Pakuan teh geus beuki simpe bae sabab peuting beuki ngagayuh. Ku sabab gitu anggana beuki tarik bae ngagunakeun elmu lumpat napak sancangna. Manehna hayang geura balik, tapi balik ka mana? Tetela geuning anggana teh lain rek balik deui ka imah leutik campernik di lingkungan pasanggerahan Bagus eta. Manehna teh geuning rek nyubadanan janji ka awewe nu tiluan, anu sakitu walanterna jeung anu sakitu daekna ngalepaskeun wibawa ka wanitaanana. Malah aing mah hayang ngajauhan nu karitu. Ceuk pikirna sumpeg. Kumaha henteu rek izin sabab ti keur leutik keneh ku kidita geus diwawadianan yen manehna ulah babari kagoda ku nafsu birahi. Ceuk kidita nafsu birahi teh geus aya di saban manusia ngan lamun henteu bisa ngadalianana bakal ngaruksak kana kahirupan. Adeg-adeg urang Pajajaran teh poma ulah dirempang. Ulah dirempag deuleu jalu apanan dina aturan hirup urang Pajajaran anu kacatet dina 10 Dora Mahayu geus disebutkeun yen mun boga panon ulah satenjo-tenjona, mun boga ceuli ulah sadenge-dengena jeung kudu bisa ngajaga kahormatan baga purusa. Ceuk kidita harita. Ari 10 Dora Mahayu teh nyaeta adeg-adeg palageran hirup sangkan salamet di dunya. Manusa Pajajaran ulah sambarangan sagenahna ngarempak eta palanggeran. Ari anu dimaksud baga purusa teh nyaeta rarangan awewe jeung lalaki. Ceuk adeg-adeg atawa palanggeran anu disebutkeun dina 10 Dora Mahayu atawa anu maksud nama aturan hirup nu 10 disebutkeun yen manusa Pajajaran dipahing sakarepna ngagunakeun baga purusa ari lain kanu hakna. Ari anu disebut hak di dieu nyaeta saumpama diresmikeun ku pandita kalawan disatujuan ku kolot-kolotna ti sapasang awewe jeung lalaki geus katalian ku tikah anu eta pasangan. Zaman keur kumpul ngariung jeung kidita di Cileungsi anggana mah diwanti-wanti ulah ngamomorekeun baga purusa sabab cenah salian ti dosa kahiang oge bakal dosa ka sasama. Hirupna manusia mah dikungkung ku aturan jeung palanggeran sabab lamun teu kitu nya naon bedana atuh jeung sato. Ceuk kidita harita.
Eta papagah ki ditateh teu kungsi dipopohokeun tepi ka dewasa. Nu matak basa mireungeuh awewe anu tiluan teh manis sakitu sosontrolna ka lalaki. Anggana mah langsung bae boga anggapan yen eta awewe anu tiluan anu cicingna dipasanggrahan bagus eta teh lain awewe eucreug. Dalamun mahnya awewe eucreug meureun maranehna teh bakal bisa ngajaga ajen kawanitaanana. Ari anu ditembongkeun tadi peuting kalah ka ngamurah mareh awak, nangtang hayang dioconan ku lalaki. Lamun ka aing manis sakitu babarina, meureun sarua we kanu sejen oge, ceuk pikir Anggana bari ngabirgidik. Kitu sababna Anggana ngajauhan eta imah panggung, keur mah deui datangna ka dayeuh pakuan teh lain keur urusan bikang, tapi keur urusan-urusan anu raket patalina jeung rusiah dirina. Cik keneh geus kanyahoan kumaha daryana Ki Suntara ngaku-ngaku yen manehna teh cenah akina pituin. Sababnya Ki Suntara pisan anu jadi bapana Suji Angkara mah. Lain Ki Bagus eta. Ayeuna anu ku manehna kudu ditalek nya ka Ki Ginggi. Sabab samemehna eta jalma geus kumawani ngakukeun yen dirina teh nu jadi bapa manehna pisan. Kumireungeuh eta kanyataan Anggana geus bisa nyokot kasimpulan yen salah sahiji di antara maranehna teh tangtu aya nu ngabohong. Atawa bisa jadi meureun kabehanana oge ngabohong. Ngan lamun mahnya ngabarohong. Kira-kira jeung kepentingan naon? Ceuk pikir Anggana. Ku sabab ngerasa panasaran atuh ayeuna Anggana mangpret muru ka Bale Sinatria. Cek pikirna lamun mah ayeuna manehna balik ka Bale Sinatria tangtu bakal tepung jeung Ki Ginggi. Manehna ngarasa yakin kitu sabab sarila ieu Ki Ginggi jiga anu hayang tepung bae. Kabuktian geuning sababaraha kali nawaran sangkan dirina disupri elmu ku eta jalma. Meureun mana kitu oge nya hayang terus tepung jeung manehna. Henteu salah tina sangkaanana, waktu Anggana anjog ka palatran asrama Bale Sinatria manehna geus dipapageun ku anu keur ngabadega. Basa beungeut nu keur ngabadega kacaangan ku lantera tetela manehna teh Ki Ginggi pisan. Anjeun tas dimasanggrahan bagus eta jalu, pokna togmol. Anggana henteu bisa ngabohong sabab manehna nyangka tangtu Ki Ginggi geus apaleun pisan. Ku sabab kitu atuh Anggana langsung bae unggeuk. Ki Ginggi unggut-unggutan. Henteu nanaon, ngan anu penting mah anjeun sing ati-ati jeung sing waspada bae jalu, pokna. Anggana neuteep seukeut ka Ki Ginggi geus kitu manehna nyarita lir jiga keur kasorangan. Pugunya, kami teh kudu hati-hati jeung kudu waspada. Sabab geuning di dayeuh mah, jelema teh resep linyok resep bohong, pokna. Ngadenge ucapan Anggana sarupa kitu Ki Ginggi rada kerung halisna. Ngan sanajan kitu are bibirna mah ngarenyus rileutik. Henteu kabeh jalma resep linyok resep bohong. Kaasup anu araya di ieu dayeuh. Ngan ari aya mah nya bener. Ngan ceuk bapa oge. Henteu kabeh jalma. Sabab lamun urang pakuan kabeh resep kitu. Meureun ieu nagara anu katelahna Karajaan Sunda teh umurna moal 100 taun. Mana kitu oge, tangtu lolobana mah jalma jujur batan tukang linyokna. Ceuk Ki Ginggi, ku sabab kitu Ki Ginggi nyarita kitu atuh omongan teh dibalikeun deui ku Anggana. Nya kitu, teu kabeh jalma urang pakuan tukang linyok tukang bohong. Ngantina dua pihak jalma ku kami katohian. Salah sahiji pihak mah aya nu keur ngabohong ka kami. Ceuk Anggana togmol teh didingding kelir.
Pikeun kasakitu kalina halis ki ginggi anu kandal teh geus kerung deui bae. Urang cekapkeun dugi ka dieu. Enjing urang teraskeun deui. Carios dongeng Sriman Sriwacana Palangkaraja. Yasana Aan Merdeka Permana. Hatur nuhun anu parantos ngagabung di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun anu parantos subscribe, like, sareng komen, oge ngabagikeun di medsos kasugri sadayana. Antos pedaran dongeng salajengna di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Wilujeng kantun, permios, waluya, dongeng Sunda.